di pojok Bang Abu Copingan payung asakan dapat hayang ditepang Parwe heri daya rumah aturan nabi nepang Haturan deui ka Bapak Hadison anu bageut hoyong disarengan apal ulah sareos apal ulah solean anu bageut Bapak Hadison daya nu mana Bapak Hadison daya nu bageut kapayun teh Kesaketang hiburan tapi kepayang asa kedap Bapak bisa haturan Bapak desa kapayun rasa kedap tapi hoyong ditepana Bapak desa deui anu bageut haturan haturan abi nepan ka Bapak Hadison kapayun
anu mana Bapak Hadison anu bagus bisa Pak Heri anu bagus Pak Heri deui haturan kapayun haturan kapayun PRW Heri Didik Wahyudi anu mana apa Didik Wahyudi anu mana PRW Heri apa Didik Wahyudi anu mana apa Didik Wahyudi saya tapi kapan rasa dekat apa Didik Wahyudi anu mana anu mana apa Didik Wahyudi kapayun haturan payun apa Didik Wahyudi anu mana haturan abdi depan Bapak Ali akhirat anu bakti Pak RW Heri Pak RW Heri Pak RW Heri haturan Heri kapayun PRW Heri Pak RW Heri deui kapayun deui haturan abdi apa li akhirat deui anu bagus tapi kapayun asalna hari akhirat anu bagus Bapak Hadison jadi teman dalam yaya Bapak Hadison dari Harewon jadi teman Bapak Hadison Dina beda Bapak Hadison bakal haturan Bapak Hadison bakal anu mana Bapak Hadison bakal haturan Bapak Didik Wahyudi kamana